أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياءه الكرام وإلى حضرة خصوصا نبي الله عليه السلام بليان بن ملكان وإلى حضرة خصوصا سلطان أولياء سنة شاء الله قبل الزيان قدس وجود وإلى حضرة خصوصا سالم بن سمير الحضرمي وإلى حضرة خصوصا Syekh Nawawi bin Umar Tanah Araban dan hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura Semela hadrati khususan hadrati Syekh Kiai Hasyim Asy'ari wa hadrati khususan Kiai Ahmad Fakih wa khususan Aisyah Alani radhiyallahu anhum ghafarallahu binubahu muslimu Qur'an bil barakati umul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadza jeung ku sabab ieu tayamum eta wa bihadza jeung ku sabab tayamum yulghazu eta sok dipake tarutingan. Wa yuqalu mangga diomongkeun. Sahasyun ari jalma la yasihu eta henteu sah. Naon tayamumna ieu jalma hatta sehingga ya tayamum tayamum heula. Gueruhul yana syahsun. Wa wal mayitu jeung ari ghairu al mayitu eta mayit. Wa nafil mutlaqi. Wa nafil mutlaqi jeung salat sunat mutlak. Pikuli waktin dina sakabeh waktu. Aradahu anu karab si jalma kana eta salat sunat mutlak. Ila waqtal qiraati angin dina waktu makruh. Idza arada di mana-mana karab si jalma ayu shalia yen salat si jalma pihi dina waktu makruh. Amaida tayamama anapun di mana-mana tayamum si jalma li shalia karena salat ya si jalma kharijahu dina luar waktu au atlaqo atawa ngaitlakeun si jalma. Painau maka sanyanyana itu tayamum yasyu eta sah tayamumna. Wa yadhulu jeung asup naon waktu tayamumi waktu tayamum li khutbatin pikeun khutbah bizawali kalawan lingsirna panon poe. Kala Jumati seperti kan salat Jumat kalau tayamama maka lamun tayamum si jalma qablahu dina meme zawal lam yasu maka tesah. Wa yajuju jeung menang naon tayamumna si jalma li Jumatin pikeun salat Jumat qablal khutbati dina meme khutbah. Li duhulil waqti karena asup waktu khutbah. Wa taqaddamuhu jeung ari ngaheulakeun al khutbati maca khutbah inama eta pastina huwa ari itu ngaheulakeun syartul li sihatil fa'liha eta syarat kana sahna gawe Jumat. Wa yajuju jeung menang tayamumul khatibi tayamumna si khatib au khairu atawa liyana si khatib qabla tamamil adadi dina sameme sampurna nabi bilangan ahli zumah ala di hari anu tang akidu anu jadi tang akidnya anu jadi bihi ku eta ladzi non al jum'atu salat Jumat. Wa yustaratu jeung disyaratkeun non alil munyahu awidhannu atawa nyangka ya si jalma biduhulil waqti kana asupna waktu salat. Walau bil ijtihadi jeung sanajan aya panyangka eta kalawan ijtihad. Walau tayamama maka lamun tayamum si jalma syakan halna mang
fihi dina duhulil waktu lam yasu maka tesah tayamum wa in saddafahu jeung sanajan meneran tayamum kana waktu. Ya masih kene nomor kasalapan ya. Syarat sahna tayamum nomor kasalapan ya teh asupna waktu ya surga mari tayamum teh kusabab megawe atau megawe hadas alit susuci hadas alit ke tayamum dina kayan darurat kamari teh maka megawe tayamumna kudu asup waktu asup waktu sholat waktuna kumaha cenah lamun dia salat istisqa pantai waktuna jam sabarahana salat istisqa atau salat istisqa maka geus kumpul bae jalma cenah lamun jalma geus karumpul maka dedenya tayamum kumaha salat samagaha apakah samaga bulan apakah samagaha panon poe eta mah parobahanana lamun samaga bulan nempona parobahanana bulan lamun samaga panon poe nempo parobahanana panon poe kakara tayamum itu kamarinya wajana lamun maya ya salat mayit nempona geus beres di tayamuman kata si mayit atau adus di adusan atau di tayamuman kakara orang tayamum gitu. Tinggal walaupun can dibungkus kata si mayit eta ini masuk kamari payakulu mangka diomongkeun naon syahsun ari jalma laya siwetan teh sah naon tayamumna itu si jalma hatta ya tayamama sehingga tayamum la senyagurui ghairuhu liana syahsun wa waredo ghairu al mayyitu eta mayyit. Jadi mayat heula beres mayat kurang mah pancan dibungkus cenah gitu. Cenah naon can dibungkus ge. Jadi henteu ngamimitian pas beres dibungkus henteu mayat. Aya sebagian lamun beres dibungkus we lamun tos beres dibungkus eta si mayat kakara kurang tayamum. Eta. Sebagian Aisyah Syekh Nawawi mah sanajan can dibungkus ge sok tayamum yung penting entos di adusan atau entos di tayamuman eta si mayit eta. Wa naflil mutlaqi jeung salat sunat mutlak fi kulli waqtin dina sakabeh waktu aroda anu karep ya si jalma kana naflin kana salat mutlak ila waktu lekirat angin dina waktu makruh. Aya salat mutlak kapan iraba ya eta mah darokat jumlahna ge teu kahitung salat mutlak iraba kecuali nundukeun kana waktuna anu makruh karep migawe kana salat mutlak sok pigawe eta mah salat mutlak nah sholat rawatib besok koream kan ada ayo nemu akan besok koream dah kemudian mutlak rawai kan mulai maghrib ya karena lusna maghrib sholat maghrib terus pada maghrib terus awabin kena rokaat tambahan kurang biasa enak sholat fardu tambahan kunaon kubada kecuali subuh berjang asarnya pengen tambahan kepada air maghrib tambahan kepada terus beres pada atau entah kang ngaleos lah rek naon deui mah cek perbasanya rek naon cek tambahan heula genep rakaat salat awabin eta aya untuk salat subuh mah teu aya bada subuh terkecuali lamun orang terus ngabiasakeun karena qobla subuh itu lamun orang migawe qobla subuh
Gitu perbandingan kehebatan qobla subuh dunia jeung geusina dibanding jeung qobla subuh alus kana qobla subuh. Makana aya hiji guru kieu. Lamun urang hayang sagala babari dawamkeun qobla subuhna, bari subuhna berjamaah. Subuhna berjamaah. Qobla napi gawe subuhna kudu bari berjamaah tapi karena tanda subuhna naon? Tah subuhna tong ngalewas ka itu kan dia sila keneh di dinya mun biasa mah posisi calikna ka salat ayat akhir. Terus ngawas tilu surat. Nah, Yasin, Makkiyah, Ar-Rahman, Al Tabarok gitu. Aya ji guru gitu. Efek teh kaliwat ke kaburangan. Teu bisa qobla pas ka masjid ribut geus berjamaah geus qomat cek paribasana urang teu bisa qobla. Maka datangkeun wae entos salat subuh geus biasa. Karena naon? Aya sabab. Gitu. Anu dawam. Ulah nekatkeun wajib we, ulah nekatkeun wajib sunat, nekatkeun mah kan kusa besi dawam seolah-olah urang menghormati waktu. Gitu. Saking kudu-kudu da seolah-olah geus biasa gitu. Pada tahajud geus biasa. Atau kaliwat atau kaduan jadi mentingkan orang dak masalah maghrib awabin atau lamun aya nu maot salat hadiah taman tong bawa ka luas lewas edanya orang sok ngeraya trek naon ge mau gawe ieu ngopi paling lah sabaraha menit malam ya. Ditambahan salit gitu. Orang ke sholat sunat apa taman. Ida aroda di mana-mana karab si jalma ayu salia yen ta sholat si jalma pi dina eta waktu mah. Kaudag teh. Lamun teu kaudag kan 2 kali. Pertama di bere-bere tanu kadua kan susu ngalogatna. Mun teu kaudag. Ama ida tayamama anapan di mana-mana tayamum si jalma liyusalia. Karena sholat itu si jalma kharijahu dina luar waktu au atlaqo atawa ngaitlaqkeun si jalma painahu maka sanyanya itu tayamum iyasihu maka sah tayamum. Dari fardu ain mah kan fardu ain no salat 5 waktu kan waktu-waktu nanti aya waktu-waktuna berarti lamun urang rek salat lohor tong wakatayamum can waktu lohor mah can asup waktu lohor mah gitu keweng sekarang soradan arah tayamum. Jadi kalau asup waktu gula gitu disyaratkan. Kecuali sholat anu henteu di waktu. Model nu kamari istisqa kan ira bae tang. Keur sholat istisqa ya rek sholat istisqa. Geus jelema geus karumpul. Nah, tayamum aya pas rek sholat geur teh hujan tuluikeun lah. Karena hujanan berarti lapang paling gak birat kalau ikan jadi sah tayamumna fa innahu maka sanata tayamum ya sah
Waya dahulu jeung asup waktu tayamum non tayamum li khutbatil bizawali asup waktu tayamum pikeun anu rek khutbah bareng selingsir panon poe waktu zawal tang asup lengsir tah namanya tayamum. Ayo wudu mah pan tisa memehna oge. Memeh asup waktu sholat wudu mah dimeunangkeun bahkan dawam wudu teu aya istilah dawam tayamum diajar dawam wudu tong kalau loba lah 3 poe we heula 3 poe dawam wudu ngeureuyeuh eta diajar komo kuat mah dawam wudu 40 poe tahajud 40 poe tong kaliwat berjamaah sholat subuh tong kaliwat salila 40 poe anu babari ulah aya kahayang tapi wah kadaek apal Allah Maha Beunghar intinya apa caranya Allah Maha Beunghar berarti tadi anu dina sulam teh nya apa tapi keunangan tadi deketan nya gitu gara urang lalan ayeuna apal hayang bisa ngaji mana kudu urang mah kudu mampu kudu bisa diajar ulah non ke era lah aya turunan ti luhur aki kahanapna armu ngaji gara sok kesata cek turunan aki coba anu sok ngaji kursa lain sisa mah kuduaan bener tadi arajak ngaji emung deh kelo sing teh ya ngerakeun cek teh kolot ajengan tak orang sing rajin ngaji sempetkeun sapoe we heula tina sapoe maca tuh nya eta mah rek sorangan rek loba tuh jeung di pasadar ngaji pasadar di mana engke geus rumah tangga alan sok we katanya muka we gitu muka kita mutalaah sing rajin reset lah ngaji teh yang kita sok ngerakeun kolot teh tah jadi pikeun anu rek khutbah mah tayamumna teh geus lingsir panon poe sewaktu asup waktu tah tayamum heula Jumati seperti ke Jumat kumaha cenah lamun tayamumna memeh waktu zawal memeh lingsir lingsir kapiheulaan jadi imamna sok aya kan jelema teh mung diganti imam teh mung hayang manehna we eta sakitu geus balelol ge tah hayang maneh teh ada akang mah mung teh jadi imam teh matak lamun mereka masjid sok nempo heula terus aya pe imameun can saya pe imam kakara ka masjid kan bae ada qoblah mah bisa diimah ceng teh antara mun ka masjid pasti we mun badah loba nu hayang gitu tapi aya teh eta hayang mung diturunkeun teh eta kan meureun perebut cigana teh perebutan hayang buru-buru meureunnan sieun kapiheulaan jadi imam anjay khutbah meureun sieun kapiheulaan matak manehna tayamumna memeh waktu zawal kumaha cenah lamun kitu palawat tayamum maka lamun tayamum sijabna qoblahu dina memeh waktu zawal lam yasiun teu sah tayamumna lah ya teu sah urang mah ulah hayanganan lah ulah nawar-nawarkeun diri deh aiku Allah geus ditangtukeun mah kudu ditawar-tawarkeun jadi we capek nawar-nawarkeun diri reung basa lamun anu meuli nawarkeun dina henteuna peuneuh teh batur deui cenah padahal urang hayang ya jadi kesombongan kana teh kumaha sombongna boga rasa urang mampu ngaina ka batur pangarti kur sakitu depan teh kituan eta mah rahasia Allah pada kata mah ku Allah ya pada enak jadi imam di masjid jadi mimpin di masjid itu ulah hayanganan kan lamun dieu tah tong mundur gitu soalna eta bagian eta
Lamun urang hayang mimpin di masjid, hayang jadi imam di masjid, itu hayang lah. Dawuh nu nitah we, erek maju sorangan, era hayang di nungguan dititah gitu nya. Aya pas teu dititah we, nu dititah teh batur, dititah batur. Sedangkan eta batur teh anu kurang dipika lah cecep gitu nya. Asli urang masih goreng hate tak eta jalma. Cenah ilmu keur sakitu alus urang cenah. Nah, jadi sombong gitu nah teh ngahina batur. Wagum tunas teh ngalemahkeun batur, mata teu meunang gitu ulah ngarendahkeun batur saha wae ge. Komo ngukur ku ilmu, ilmu keur sakitu eta mah bisa kitu ulah. Ulah padahal mah penyakit hate urang leuwih berat. Najan urang ilmu salaput hulu aya penyakit hati ngarendahkeun ilmu batur mau jadi kasalamatan jadi jaminan kasalamatan eta ilmu dan ilmu mah jin oge bari saeun setan oge loba ilmuna eta teh ieu ge jigana teh meureunnan sen kapihelan ku batur jahut bah kapihelan ku batur urang marek naon erek tayamum sanajan memeh waktu zawal ge memeh lingsir ge antara naon teh sen kapihelaan sugan ku batur eta jami ini mah khutbah teh dekual tayamum beres lingsir terus saya ke masjid duran gitu nah maka kumaha pala tayamama qoblahu lam yasu maka teh sah tayamum dina samemeh waktu zawal waya juju jeung meunang naon atayamum tayamum nasi jalma li jumati pikeun salat Jumat qoblal khutbati dina memeh khutbah memeh khutbah tayamum meunang asa ulah memeh waktu jawa memeh lingsir eta pan nentukeun waktu duhur teh ku panon pesna lingsir heula manceran tah manceran gitu lewat setik nolol kalangkang eta tah kakara mulai waktu lohor jadi dinya waktu salat Jumat lamun memeh Jumat memeh khutbah teu naon meunang tayamum samemeh migawe tayamum samemeh khutbah qoblal khutbati dina memeh khutbah liduhulil waqtiha karena asup waktu khutbah wataqaddumu jeung ari ngaheulakeun al khutbati maca khutbah innama eta pastina huwa ari ngaheulakeun maca khutbah syartun eta syarat li sihati kana sahna salatnya li sihati pak liha karena syaratnya karena sahna migawe Jumat eta syarat karena sana megaya Jumat mantak lamun Jumat khutbah tong ngobrol dan sebagian khutbah itu merupakan gaganti tina salat zuhur anu 2 rakaat dan ngobrol kade sok khutbah sare lolobana lamun keur Jumat sare dina khutbah jarang wudu teh bener asli eta teh pernah ge kerek eta keur sare bisaan sare nama ngan ker beres kayak gitu nya sing da abdas deui sare teh ting kareunga teh di toyalan hari-hari antep teh dialingan dia batal dipayun ngatosnya dina batal wudu batal kecuali naon kecuali nunutan mah teu batal kumaha cirina nunutan mah kareungeun ngobrol ngan teu kaharti itu nunutan karena kerjumah kade urang adanya tak menang tayamum memeh khutbah dedolil waktu karena asup waktu khutbah wa taqaddumul khutbati jeung ari ngaheulakeun maca khutbah innama eta pastena wa ari ngaheulakeun sartun eta syarat li syati pak liha kana
eta syarat kana sana megawe Jum'ah. Waya juju jeung menang naon tayamumul khutbah khatibin. Waya juju jeung menang naon tayamumna itu tayamum. Tayamum saha al khatib si khatib. Saha khatib teh? Khatib teh anu maca khutbah. Au khairu atal liana ti khatib. Tah liana saha? Jamaah eta mah naraya di dinya menang naon qoblat tayam qoblat taya qoblat tamamul adadi dina memeh sampurnana bilangan ahli Jum'ah. Nurutkeun Imam Syafi'i menang ngadegeun Jum'ah ku jumlah 40 urang. Katanya 40 orang memukim ada darinya. Nah, ieu teh encan aya 40 orang kakarek aya 35 ibaratna teh. Tayamum we. Menang. Najan can komplit atau encan nepi kana jumlah anu dimenangkeun kana jumlah salat Jumat, kamenangkeun salat Jumat gitu. Tapi aya nurutkeun Abu Hanifah mah, Imam Hanafi tujuan ge menang Jumat. Ya. Nah, batuk we. Ari nurutkeun Abu Hanifah mah menang tujuan ge kana naon mata dina hiji saat di daerah Wetan mau dibejakeun tempat namanya. Pernah Jumaahan dihitung teh paling ya aya 30 urang. Sampai teh. Nah, semarulang lah Jumat teh. Teu mau ada itu ya nya. Sampai nanya ka kola teh aya ceng teh. Nuturkeun Imam Syafi'i apa Imam Hanafi ge nya. Imam Hanifah. Imam Syafi'i nya aduh. Ada. Gua ada Imam Syafi'i mah teh menang ceng teh Jumat 30-an urang. Gitu. Makanya orang penting ngaji teh gitu. Jadi supaya apa bisa hiji waktu gitu. Orang aya bagian ku Allah titah mimpin hiji kampung. Bisi teh hafal hirup ka hareup teh di mana. Kumaha atawa naon wae najan teu urang keur nyaba atawa kumaha gitu hafal. Ari aya ilmu mah tenang. Urang migawe sesuai ilmu nu kapaham ku urang. Urang boga guru, urang boga sumberna kitab, urang boga guru gitu. Mata para ulama tanggung jawab naon nu ditulis eta ke diaramalkeun tanggung jawab ulama. Geunahna ngaji teh gitu. Jadi geunahna boga ilmu teh tenang nepi ka mana-mana ge. Kari masalah beda pendapat wajar da ulama seueur. Komo masalah fikih mah. Nu ieu kieu kan anu penting mah urang mah gada sumber we. Nah mana sholat gitu orang udah sholat nah kieu hiji ti guru urang kieu kadua dina kitab pernah diaji kieu kitu kan. Nah cenah batur mah tah teu apal urusan batur eta mah. Jadi ulah nepi ka ayana perbedaan jadi hiji pacekcokan gitu ulah kan mantep masing-masing we. Entong nyalahkeun batur, entong nyalahkeun naon anu dipigawe ku batur. Eta. Saur ulama ahli tasawuf teh mah Abah Anom nenganan ulah nyalahkeun pangajaran batur gitu. Beda guru pasti beda paham, pasti beda cara migawena. Kan, ada pasti guruna tanggung jawab gitu. Ulah nyalahkeun, mending kana nyalahkeun diri urang ketika diri urang teu akur jeung katangtuan. Jadi menang tayamum ya. Tayamum nasihatib atau lian nasihatib memeh komplit atau memeh cumpon jumlah jamaah Jum'ah gitu. Enak lamun Imam Syafi'i 40 orang ya kakarek aya 30 orang deh tayamum we cenah naon dimenangkeun cenah. Rek sihut khatib atau goirihi atau lian khatib tamamul adadi gitu.
Alade tang akidu alade Ariano tang akidu anu nekat jadi tang akidu telah debeka telah dalam Jumatin salat Jumat wa yustarotu jeung disyaratkeun naon ilmu nyaho awidhanu atawa nyangka si jalma bidulil waktu kana asupna waktu tak udah apal itu mah asup can bisa can asup katanya asup waktu syarat rek tayamum nyanyahokeun kana asup waktu asup bidulil waktu asup waktu kumaha cenah lamun dikira-kira gitu dikira-kira panyangka gitu walau bil ijtihadi teh kalawan ijtihad kumaha lamun urang tayamum atawa si jalma tayamum ragu-ragu dina eta asup waktu ijae tayamum ya tengah asup waktu apa acan ya teh waktu sholat tengah asup waktu atau acan ragu-ragu palawayan nama palawa tayamama maka lamun tayamum si jalma syakan halna mangmang barianan mangmang tayamum na bari mangmang pihe dina eta asupna waktu lam yasihu maka teu sah tayamum pancena beneran eta teh ragu tapi beneran geus asup waktu sabenerna mangan manehna teu ragu gitu wa in sadapahu jeung sanajan beneran tayamumna ka eta waktu gitu ieu teh geus asup can waktu salat ieu pan urang terek tayamum tayamum asup meureunna tayamum mah kalimat meureunnan itu ragu berarti aya dina karagu-ragu asup waktu tayamum bener padahal mah teh geus asup waktu ngan teu yakin aya kamang-mangan teh maka teh dosa wa in sadaqah wa in sadapahu jeung sanajan tayamumna etanya yang sanajan meneran teh mana waktu itu tayamum salapan wal asyiru jeung ari ka-10 na tinus tayamum syarat sah tayamum ayat tayamama eta yen tayamum si jalma ael ma'zurul tegasna anu di uzuran itu wujuban kalawan wajib likuli fardin pikeun tiap-tiap salat fardu ini tegasna fardu ain pala yajibu pala yajma'u maka tekumpul maka ulah ngumpulkeun ma'dzur an uzur ma'dzur nuzur bitayamumin ku tayamum wahidin anu sahiji wa ingkana jeung sanajan bukti sa al mutayamum tanu tayamumna eta sobian eta budak leutik fardaini kana dua fardu ain kumacana jengan ya lamun teh pan salat maghrib jeung salat isya teh gesehna teh seueur ikur sajam salat isya mah tayamum rek tayamumna ku salat maghrib Kejaen dayana dina kaayaan daruratnya taya cai atau penyakit sehingga dina susuci nate kudu tayamum manehna tayamum rek migawe salat maghrib tungguan nepi ka isya ge can batal eta teh langsung we salat isya teu tayamum deui kumaha cenah lamun kitu tah etanya pala yajma'u bitayamumin wahidin pala yajma'u mangka ulah ngumpulkeun jalma nudur ulah ngumpulkeun eta si jaed bitayamumin kana tayamum atau aku tayamum wahidin anu sahiji katanya ulah tayamum ku sahiji pan eta dua waktu
Nanti luhur kalimatan naon likuli pardin kina saban-saban parduna fardu ain likuli pardin dina salat fardu. Aina tegasna fardu ain. Ainin tegasna fardu ain. Sedangkan eta si Jaed salat maghrib jeung isya ku tayamum nu hiji. Salat maghrib teh waktu salat maghrib. Tah maka batal sanajan teu batal. Teu arti lah. Nah, kudu ngarti. Umi salat sunat mah. Hah? Tayamum deui. Ayeuna batin teu naon. Ya teu dain anu dikudu kuli pardin teh kana fardu ain. Ayeuna lamun rek salat qoblat tayamum deui banat tayamum deui sabar. Eta sakae fardu eta. Nu deui kana fardu. Kecuali sholat sunat anu henteu nyantel kana waktu misak model naon isisqo samaga Idul Fitri kan nya. Kumaha cenah daya mah budak leutik nu tayamum oge. Eta eleh ku budak cenah kolot-kolot lambung tayamum salat aya budak daekan. Aduh. Kumaha cenah budak leutik? Wa in kana jeung sanajan bukti saha al mutayammim anu tayamumna sobian eta budak leutik fardu ini kana dua fardu ain. Dua fardu ain teu meunang dihijikeun, teu meunang disakaliguskeun. Eta. Salat ini seperti dua kali salat tawaf ini atau dua kali tawaf. Subuh jeung luhur lah lila subuh jeung luhur mah nya eta aya patesna batal. Ieu maghrib jeung isya da eta nu caket. Mun keur puasa salat sabaraha kali? Puasa. Hah? Keur puasa salat fardu sabaraha kali? 5 kali. Nah, cek sa. 3. Nah. Duhur, lohor, asar, maghrib jeung isya. Subuh, duhur, asar. Atau maghrib jeung isya pada teu puasa. Mane mah keur puasa. Keur puasa, malin bulan puasa lah ya. Keur puasa salat sabaraha kali? 3. Subuh, duhur, asar gitu. Dan maghrib harus buka. Isya buka. Kecuali puasana meureunnan sapa jeung pentingna. Mana DB teh? Sobian fardu ini. Li anahu karena sanyanya na itu tayamum toharatun daruratun. Tayamum teh suci anu darurat. Payo qadaru maka dikira-kirakeun itu tayamum bi qadariha kalawan kira-kiraan darurat. Wayam tani wajeng kacegah non al jamu ngumpulkeun mal jumati wa khutbatiha sarta salat Jumat jeung khutbah kumpulkeun kacegah misah we bitayamumin kalawan tawahidin nah saja misah tayamum deui alan rek ngimaman Jumat pasti khutbah heula lamun dina salat Jumat nu khutbah jeung nu imam beda aya ulama nu ngamakruhkeun makruh dua saurang imam Jumat saurang khutbah mun maca khutbah tuluy we imam gitu tapi menang teu naon kan alus mah hiji gitu saurang khutbah jeung jadi imam teh alesna aya nu ngamakruhkeun eta hukum makruh. Nah, maka itu Jum'ah jeung maca khutbah kita tayamum 2 kali.
li'anal khutbata karena sanyanya na khutbah wa ingkanat jeung sanajan bukti ieu khutbahna pardon eta fardu kifayah kibet fardu kifayah hukumna faqad hiqat jeung yakin nyata disarwakeun khutbah bi fardil aini karena fardu ain gitu. Jadi rek khutbah tayamum rek salat tayamum kumaha lamun urang jamaah hiji we urang derek salat hungkul misalkan ya kan tadi mah khusus imam berarti 2 kali pan pertama maca khutbah heula terus kedua salat Jumat mata ngabedakeun salat Jumat jeung salat Id salat sunat katanya itu beda dina khutbah terutama ari salat Jumat mah khutbah heula tuluy salat ari salatna sejen mah dina sunat pada Idul Fitri Idul Adha salat heula tuluy khutbah gitu. Ayeuna eta si imam 2 kali berarti tayamum keur khutbah kadua tayamum keur salat eta si imam. Urang kumaha urang? Jadi jamaah sakali da urang rek salat hungkul gitu. Lila kayak urang merenungan jelema loba taneuh eueuh. Kacegah cenah gitu. Jadi menang di kacegah. Lianal khutbati karena khutbah wa in kana teh fardu kifayah fardu kapakot hakikat. Nyata ya kan yang disarwakeun khutbah bi fardil ainian ku fardu ain. Aduh. Panjang euy. Wa inna ma jumi'a bainal khutbataini jeung pasina dikumpulkeun bainal khutbataini sareng di antara khutbah 2 bitayamumi kalawan tayamum anu sahiji tah lamun khutbah mah teu naon mal ana sarta sanyana khutbah fardon eta fardu khutbah teh pan 2 aya khutbah kahiji aya khutbah kadua kusakali tayamum eta mah eta dikumpulkeun lamun antara khutbah jeung salat 2 kali tayamum pertama tayamum keur khutbah kadua tayamum keur migawe salat lamun dina khutbah aya 2 khutbah kahiji jeung khutbah kadua maka kusakali tayamum teh naon cenah kitanya bae nama jumnya baina khutbataini ya betayamumin wahidin tayamum anu sahiji ma'a annahuma sarta sanyana khutbah 2 pardon eta fardu duanana lianahuma karena sanyanya khutbah 2 litalazumihima karena henteu maca khutbah 2 soro eta jadi khutbah 2 kasyain eta saperti perkara wahidin anu ngahiji khutbah 2 najan ayat 2 di ngasurupkeun kana sahiji khutbah we gitu. Sok sanajan dina khutbah itu aya 2 maka tayamumna ge sakali. Waktu via maka di alat cukup lauma karena itu khutbah 2 bitayamumi kutayamum wahidin anu sahiji cukup sakali we cenah tayamumna sok sanajan migawe kana khutbah 2 kali khutbah pertama khutbah kahiji terus calik terus khutbah kadua bal dohiru balik tari dohi anu dohir imtina'u eta kacegah ifradin mencilkeun misahkeun kuli wahidin sakur-sakur hiji-hijina min umatina khutbah 2 bitayamumin kalawan tayamum li adamil wurudihi karena henteu kawaridna itu misah hijikeun
wa yajma'u wallahu a'lam bishawab.